Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadrati nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wal mursalin wa ulai wa suwari wa sholihin wa jamil malikatil muqarrabin wa ususun la rusyabul qadri ajilani wa usun la rusyidin Nabi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususun la ruhimusannif wa kitab Safinatun Najasih Nawawi Abantani Ajawi wa usuli wa puruhim wa silsilatihim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kawitan atawa urang lajengkeun kana kitab Matan Sapinah halaman 3 anu aya kitab matana. Anu taya kitab matana dina kitab kuningna mangga logatan we anu kosong keneh. Kumargi ieu sok sanaostos tamat dina channel nu lama, dina channel nu baru urang paju deui dina ti kawitan. Supados beres sakitab. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun channel nu lama mah kitab kuningna ieu mah kitab matana kitu. Paslun ari ieu eta hiji pasal takdiruhu wa paslun dieun hancana. Surutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syaratna susuci ngangge batu atau ku batu sama niatun eta aya 8. Ayakuna tegesna kahiji kudu aya susucina bisa lasati hajarin eta tetep kutilu pirang-pirang batu. Syarat susuci make batu syaratna aya 8. Anu kahiji kudu bukti batuna aya 3. Wayun ko jeung kaduana kudu nepi ka bersih. Naon al mahalu tempatna itu najis. Tempatna najis anu kaduana kudu nepi ka bersih di logatna. Wala yajipa jeung katiluna ulah kaburu garing naon anajsu najisna. Jadi ulah lila teuing diantep. Najisna teh ulah nepikeun ka garing kitu. Lamun geus kencing mah diantep garing kan najisna. Jadi ulah nepikeun ka garing najisna. Wala yantakila jeung kaopatna ulah pindah. Ulah pindah itu najis. Walayat ro'a jeung kalimana ulah kadatangan alaihi kana itu najis non akhurun najis anu sejen. Nah jadi ulah kadatangan najis anu sejen. Najis eta teh misalkeun berak ulah kadatangan ku najis anu sejen gitu. Walayu jawija jeung kagenepna ulah ngaliwat itu najis sabhatahu kana bobokongna si jalma kana lepat tepit bobokongna ieu si jalma wa syafatahu jeung ulah ngaliwat kana zakarna itu si jalma wala yusiba jeung katujuhna ulah keuna hu kana eta najis naon maun cai ulah ngeunaan cai naon rek suci make batu wa antakuna jeung kadalapana kudu aya naon al-hajaru pirang-pirang batuna tahiratan eta anu suci taru kadalapana batu nate kudu anu suci ulah batu anu najis gitu. Tahiratan jadi khobar tina lapad kana khobarna dinasabkeun dibacana. Isim kana teh tarfa tansibul isma wa tarfaul khobar. Tarfaul isma tansibul khobar. Paslun ari eta hiji pasal furudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu. Sitatun eta aya genep pardu wudu aya genep. Al awalu ari anu kahijina an niatu eta niat, asani ari anu kaduana gosul haji ngumbah beungeut, asalisu ari anu katiluna gosul yadaini ngumbah 2 leungeun 2 panangan. Ma'al mirfaqaini sarta 2 sikuna. Jadi ngumbah leungeun teh sarta 2 siku-sikuna, siku-siku tangan teh kudu kakumbah gitu. Arabi'u renu kaopatna teh masusain eta ngusap hiji perkara minar ra'sin tetep tina sirah. Ngusap hiji perkara tina sirah berarti buuk, ngusap buuk. Al-khamisu ari anu kalimana. Gosru rijlaini eta ngumbah 2 suku ma'al kabaini sarta 2 mumuncanganana. Mumuncanganana kudu kakumbah gitu. Lamun ngumbah 2 suku teh ulah nepi ka mumuncangan jadi kudu dilewati mumuncangan. Asadisu ari anu kagenepna tartibu eta tartib.
Paslon ari eta hiji pasal tah kitu nya fardu wudu aya genep. Nu kahiji ngumbah beungeut, ngumbah dua leungeun, ngumbah rambut, ngumbah hiji juz anu tetep tina sirah, tuluy ngumbah suku dua, tuluy tartib. Aniatu ari ngaraniat qasdu syai'i eta neja hiji perkara muktaronan barianan dibarengan bipilihi ku migawena ieu niat. Wa mahaluha jeung ari tempatna niat teh alqalbu eta dina jero hate. Wa talapudu jeung ari ngucapkeunana biha kana ieu niat teh sunnatun eta sunat ngucapkeun kana niat sunat. Jadi ngaran niat teh neja hiji perkara bari dibarengan ku migawena eta perkara. Misalkan niat wudu jadi neja migawe hiji perkara bari dibarengan ku neja hiji perkara dibarengan ku migawena eta perkara. Niat pas wudu ngumbah beungeut tah begitu ngumbah beungeut teh niat tina hate teh jadi bareng si niat jeung si ngumbah teh. Wa waktuha jeung ari waktuna niat ing dagosi awali juz'in eta tetep dina nalika ngumbah pangheula-heulana juj minal wajh tetep tina wajah tina beungeut. Wa tartibu jeung ari ngaran tartib ala yuqaddimu eta yen ulang ngaheulakeun ieu si jalma uduan kana hiji anggahota anu baris ti heula ala uduin mandeurikeun anggahota anu baris paneuri. Jadi ngaran tartib teh kudu tersusun ti ngumbah beungeut, ngumbah leungeun, ngumbah hiji juz tina sirah, ngumbah suku. Gitu. Timitina niat heula niat tuluy ngumbah beungeut tapi barang ngumbah beungeut jeung niat teh. Cuma niatna kudu diheulakeun. Paslun ari eta hiji pasal almau ari cai, ari ngaran cai. Qalilun eta aya cai anu saeutik wa kasirun jeung aya cai anu loba. Al qalilu ari ngaran cai anu saeutik maun eta cai anu atawa ma eta perkara cai dunal kulataini anu kurang tina dua kulak. Wal kasiru jeung ari ngaran cai anu disebutkeun cai loba teh ceuk Islam mah kulatani eta cai anu leuwih tina 2 kulak. Kulatani eta cai 2 kulak. Faksaro mangka anu leuwih loba tuluy leuwih loba. Al qalilu ari ngaran cai anu saeutik ya tanajasu eta bisa jadi najis ieu maul qalil biwukuin najasati ku sabab gara-gara najis. Cai saeutik mah bisa jadi najis di mana-mana gara-gara najis pihi dina eta cai saeutik. Wain lam yata goyar jeung sok sanajan teu barobah itu cai. Tuh, jadi cai anu saeutik di mana-mana kakecelakan kencing sakecelak, misalkan caina saember kakecelakan kencing air kencing kadinya sakecelak tetep najis sadayana. Sok sanajan teu barobah rupa, rasa jeung ambu. Jeung ambe. Wa mau kasiru wa mau jeung ari ngaran cai kasiru anu loba ieu cai layatan najasu eta mah teu jadi najis. Ieu cai ilai tata goyaro angin di mana-mana barobah naon to muhu rasana ieu cai au launuhu atawa rupana ieu cai au rihuhu atawa ambeuna ieu cai tah berbeda dengan cai anu loba. Lamun cai anu loba mah sanajan sakecelak cai kencing murag kadinya lamun teu barobah rasa ambe jeung rupa na eta cai eta henteu jadi cai najis gitu. Sanajan kencingna rada loba muragna teh. Contohna cai di balong, an kencing di balong teh. Tah urang wudu beh ditu tah eta mah teu najis, caina rada loba. Leuwih ti 2 kulah jeung teu berubah gara-gara ci kencing rasa ambe jeung rupa na eta cai. Gitu. Paslun ari hiji pasal, ieu teh hiji pasal mujibatul gusli ari pirang-pirang perkara anu ngawajibkeun kana adus sitatun eta aya genep. Perkara anu ngawajibkeun kana adus eta aya genep. Nu kahiji ilaju hasapati tegasna ngasupkeun hasapah pil parji kana parji. Wa khurujul maniyyi jeung kaduana kaluar cai mani. Wal haidu jeung katiluna haid. Wani pasu jeung kaopatna nipas wal wiladatu jeung kalimana ngajuru wa mautu jeung anu kagenepna sabab maut. Tah jadi wajib diadusan atau wajib adus ka genep perkara anu ieu. Paslun ari teh hiji pasal furudul gusli ari pirang-pirang parduna adus isnani eta aya 2. Parduna adus aya 2. Tadi jelema anu wajib adus aya genep, parduna adus aya 2. Parduna adus teh aya 2 nu kahijina niat. An niat tu tegasna kahiji niat wa tamimul badani jeung kaduana ngaratakeun awak bil mai ku cai. Eta sakitu. Niat
ngaratakeun tuluy ngaratakeun badan banjur timiti rambut nepi ka ujung kaki ku cai eta parduna adus aya 2. Paslun surutul wudu asyaratun wallahu a'lam bissawab. Sakitu dengke dilajengkeun.